gini ya gitu ya. Terus di mana? SM Picin kebelet. pengen kenalan jadi kebelet. Kalabat. Oh, kalabat. Lagi salah wae eta tadi. Kayak naon itu rame-rame deh. Jalan Mah babi atuh. eta mah challenge. Rame ya. Is dari we. Nah, ieu da lawana tidinya. Anak-anak goleng. Ada kebleng. Nah, tanggung jawab ke jukuna beta keram. Tapi tos datang badak teh nah ieu. Jawab, jawab itu jawab. Naon? Naon? Mana mah teh buru-buru wae obrolan teh. Bodoh gitu pengjawab. Tadi teh jawabanna leutik 15 sate orang anak sireum naik roket. Tah, eta mah sarua teh lucu. Tanya. Tadi yang digarani ini gitu. Aset biasanya rada cerdas gitu. Darat mah Biasanya superhero Asep mah superhero. Moal Bang Boy. bea superhero lagi. superhero anu nogan gitu kan. Superhero nonton. Kamar ini. Naon? Teuing. Apa? Orang itu apa? Superhero nogan Aduh, aing gagalin. ento gitu. Entok nah. Penuh kan. Soalnya itu lebih kieu. Sepatu deui nanti naon teh. Hewan naon anu bikin kesel. Kelinci, Salah. Urang apa? Naon? Hayam. Salah. bagong, Salah. domba, Salah. jerapah, Salah. Ya apri. apri, Hewan nih. iya mah dengan ngajawab apri. Oh. Ini mah tumbuh-tumbuhan. Heeh. Beurit, Nah, lain. alamat singkuring beurit aduh harusna. Lain. Lain. Kasur di dieu Lain. Ada ngarusak mah lain beurit. Dong. Itu gini kalau di sensor lain dong. Lawan Ublang. Sama aja. Tahu. Monyet. Mau komen. Tuh makanya orang monyet. ye. Aya monyet, Iya. nggak kaca. Diriung ku mau. Tah monyet tah yang turun kumaha carana meh bisa lolos ti mau. Oh. Sok apri jawab. Orang mah apa? Tapi we jawab. Jempeng we orang mah bayar. Alamat atuh mau mah emang Lu sendiri baca dijawabnya. Arek menang parang teh mana kan tanggal seuneu ieu naon. gunauna Aya kan buahan sebutnya. Wah, mana dicau cauan, buahan. kan wah cau Suka dina tanggal sau bijil putih kan itu. wah pisan wah Bae urang ngajawab yuk. Naon? Emang jadiannya gitu. Aya monyet tanggal sau. Ya. Hayang turun. Tapi dia nanti mau ngariung. Ah. Tah carana hayang lolos teh mau eta supaya bisa turun kumaha? Monyet turun wae. Salah. Turun wae can beres urang ngomong. Kan si mau nama keur meetingnya turun we. Ayo. Udah mau teh Orang mah apa? Ah, tah. Tanyakeun langsung ka monyet mah. Cik, kumaha nya? Kembalikan. Banyak kan itu. Kumaha nya teh monyet tak calanta cik. Monyet. Lah, itu kan ada kumaha. Gitu tanya ka monyet tak kumaha turun. Monyet oke bingung mau jelema. Tergaring. Ada ieu nya ada panas. Panas, eta pun teh jeung Punten. ada panas kan Enak urang deh. Siapa Nah, Tentara rame. carana ngasupkeun gajah ka jero kulkas. Masuk gajah ka jero kulkas. bukakeun pantona. Rada rame jawabanna kieu teh rek kumaha jawabanna ulah seuri euy. Mun seuri kumaha mun seuri? Mencari banyak. Habuskeun ka Kan kumaha? Mun seuri didoakeun cing umroh. Seuri ka. Selain di challenge tuh. gajah bisa kulkas Ngasupkeun gajah panas kulkas. Pengalaman gawe. Oh, pengalaman aja mau gitu. Pengalaman gawe.
kieu atuh. Bukakeun pangkona, temekeun gajahna. Main daring orang ngajar. Eta bener jawaban apa? Ya kira emang orang di jendela. Eta aya sambunganna. Tarik kuda jeung gajah tarik mana? Nyata ikan kuda, dari zaman tidak kulkas. Mendingan sih. Nah, enak kumaha aya hewannya, aya hewan. Aya hewan. Daging nanti numpang alat-alatna. Awak teh gelas. Lihat, Lihat. Hewan naon? Apa tuh? Kurang apa? Dagingna. Kurang apa? Lihat-lihat saya daging. Gua serius ini. Jadi kita runcingan ini mah. Lihat-lihat dagingna. Aya hewan naon pang alat dagingna. Lihat tadi. Panglihat dagingna. Tong dilatih, tong saru kowe. Talu. Gajah. Nah gajah. Kalau di jero kulkas. Kalian euy, Gimana? Rumah City. Anak callback, kita stand up sampai gitu. Kayak callback kemana? Kamari itu di bahasa Agustus aya perlombaan tah kabeh makhluk hidup teh Roma. Aya hiji makhluk hidup anu eleh di perwakilan ya hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, misalnya itu makhluk halus. Aya tapi hiji nu eleh. Kurang apa jawaban? Apa jawabannya? Nah, Ada gajah. Mana kulkas kene, bakun. Kulkas. Berarti kulkas. Aduh. Kulkas. Pohara aja dah. enak lebet karena segmen terakhir. Motivasi. Oh, Pasti rame. Motivasi di Aprilio kumaha ieu. Motivasi, apa yang motivasi? Aduh, pasti nah. Seperti Motivasi. Lila. Catur deui wae. Dina kahirupan urang nu ayeuna anu loba masalah. Loba gogoda terutama boh gogoda ku ekonomina, boh gogoda ku awewe gogoda. Sejumahan. Urang teh boga motivasi Tah, supaya urang teu lemah. tah. Nya, naon motivasina? Nah, motivasi teh nya eta Nggak biasa. penyemangat atau dorongan nu aya dina jiwa urang Hari ngomong apa aja, hari ini supaya urang leuwih hade deui. Eta mah artina ieu mah lain di pasal ngomong apa aja, gitu ngomong. Motivasi apa? Lila. Aduh, disempat bawa papan catur di diri teh. Ini pakai jalan. Anu kahiji motivasina nya eta urang tok pantang menyerah Tah, itu. dina menghadapi berbagai masalah, berbagai rintangan, berbagai badai yang menerpa kita. Anjis. Nah ekonomi, orang kudu boga cara ya supaya orang teu lemah na ekonomi. Carana urang teh ulah loba pengeluaran seeutik penerimaan. Oh. Urang ayeuna narima duit kur 100.000. Ari jajan, pangabutuh, jeung sagalana leuwih ti 100. Kayak pinjol. Jadi lieur kan orang otak. Nah, orang tingkat itu. Karena ya BSU. BSU. BSU ada masalah hewan tidak tuh. Oh. Nah, sakusin kuring BSU teh geus dokter kuring mah. Ngaleuni. Heeh. Cawan monyet. Doieu hayang. Motivasi sanes curhat. Ulah pantang jangan pantang menyerah. Kayak ngawet duit teh. Oh, asup ke meja kulkas. Barang ini aja. Pasti ini aja. Tinggal jadi jikeun. Aya ngejak logan. Haijina ulah pantang menyerah. Motivasi nanti. Anu kadua, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Aye. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Geusnya. Bahkan
Atos. Orang teh Durasi. orang teh atuh berbuat baik hese, berbuat baik teu bisa, atulah minta salah eta ampun. Soalnya berwajah teh gitu. Terus enak motivasi di dia. Lumayan. Aya waktu karena mikir gitu. Jika nama otaknya kulkas kene. Rada bangkunya. Jadi hirup mah ulah stres gitu kan. Ulah ngeluh pasti. Diurui wae. Emang ngeluh. Nurutan. Eta mah urang. Tongkat. Tuli kan tau ya. Jadi stresnya kan cenah mah kahayang anu terkelola gitu. Jadi saran urang mah ulah boga keinginan namun mun stres sakit. Berapa tuh keinginan? Oh kahayangnya. Oh, kahayang. Malah ada. Oh, pergerakan pisan. Sayang aja jang mah. Naon? Masukkeun ke jang kulkas. Ya jadi. Eta tadi. Jadi inti namanya motivasi ti duaan teh ti bidang tamu teh nya inti nama Apa tuh? kendalikanlah keinginanmu untuk sebuah kebutuhan Tumben ada. karena Biasa. keinginan yang menggunung keinginan yang besar akan seperti gunung Merapi yang merusak. Jadi kendalikanlah itu inti nama lah keinginan teh demi kebutuhan eta diutamakan nama kebutuhan we. Jadi mencik Pak Imam teh anjing Pak Hepar syukuri gaji 10 juta Daripada sejuta. daripada 1 juta tidak bersyukuri tak eta. Sorry diheulakeun deh. Apa nama tong kumeok memeh dipacok. Tah Nah, artinya naon? tidak naon tah Apri Aya kita mandinya. aman deh wae. Kemarin. Jadi orang teh Billy Priyogi Ustaz Kang Godawa mangga Apri. mending stres mikiran gawe capek, gawe loba masalah daripada orang mikiran teu gawe. Paling mantap banget. Betul nomor emprak serang Ya, salah. terus Nanti Terus nanti minta ya deui di acara kayak ditutup. soalnya ieu minta bade dilepeteun ke kulkas. lah itu bintang tamu teh ada nama aya hadiah naon. Souvenir. Aya Ini dari lain mah tempat tawar juga kieu. mahal. Ah, Tadi mah April doang. April doang. Apri senang. Ya mah April Mei. Mei ya mah. Apri enak kan nyanyinya. Oh, siap. Penutupan lah, bukan April yang nanya ya, mau Kang Wahyu wae bosan lah. Nyanyi ya. Aduh, Peter Pan. Mana? April doang. Menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, belah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan, perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh, perlahan hati ku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, belah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan, perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh, perlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan itu. Bukan tempatku
sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Segalaku bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Na 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 na. Wilujeng mantepati sareng tataros kedengartos. Apunten kekirangan sareng alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na 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 na. Na na na.